barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baraya sadayana haturan wilujeng petepang dangudi sareng si Abah. Urang neraskeun dongeng dina judul Sidik Budak Ajaib. Kamari teh parantos dugi seri kaopat, ayeuna urang majeng ka seri kalima. Seri kaopat kamari parantos dugi ka dieu ieu. Ger jalma-jalma nu aya di warung sareuri ningali pola eta rampog anu patumbang tindih dihanapeun meja bari kusai-kusai hayang hudang. Ngan kunyimat cendani kala diheureuyan basa rek hudang cedak ditajong bru rubuh deui kitu jeung kitu we. Ger jalma-jalma nu aya di warung saleuseurian atoh si Durjana aya anu nyiksa. Ali rampok nu saurang deui mah manehna mikir dina jero hatena. Incuna sakitu tapis jeung lincahna komo ninina cenah. Pok ngomong rada leuleuy ka Nyimas Cendani. Nyai, ulah kitu atuh, eta teh pan kolot. Ceuk rampog anu katilu. Kolot ke kumaha kolotna wajib teh dihargaan. Datang-datang sentak polotot bari ngaganggu batur anu keur dalahar. Kituna teh bari nulak cangkeng persis mun ninina keur ngambek ka manehna. Eta rampog red ka sinini anu angger keur jongjon barang dahar turta tenang pisan. Teu nyahoeun aya kajadian kitu teh. Teu lila sinini ngareret kanu merong manehna. Pek, tah lawan incu Nini Centring. Nini Centring seuri bari teu eureun barang dahar. Hah? Nini Centring? Aduh, tobat! Cenah bari ngadudug-dug lumpat kabur, lumpat sakalumpat lampet. Dua rampok ngadenge anu di sanghareupan teh incuna Nini Centring ngan belesat lumpat ti babaradug geus eueuh ka era ninggalkeun warung bari cer ngihan maneh bakat ku sieun ku Nini Centring. Nu boga warung buru-buru datang ka Nini Centring nganuhunkeun cenah geus ditulungan tina katalengesan jelema jahat anu biasa malak ka unggal warung. Nini mah da teu nulungan ilaing. Tuh incu Nini anu ngusir rampok mah. Ceuk si Nini bari ngareret ka incuna. Sumohon heng Nyimas. Hatur nuhun mang tos ditulungan. Wios teu kadah dibayar naon anu tos dituang ku Nini sareng ku Nyimas. Kituna teh bari rengkuh ungeuk-ungeukan ka Nyimas Cendani jeung ka si Nini. Cag heula ngeunaan kaayaan si Nini jeung Nyimas. Ayeuna urang nyarioskeun ngeunaan Jang Sidik. Mitra kaum dangu, kaayaan Jang Sidik nu kaasupan dua hawa anu patukang tonggong antara hawa panas jeung hawa tiis anu sabenerna geus nyampak dina dirina ku sacara alami. Lir ibarat hiji aki anu ngandung sifat negatif jeung positif. Nalika hawa tiis jeung hawa panas anu ngandung listrik asup kana mun-emunan
kawas aki disetrum ku ribuan watt. Ngajadikeun Jang Sidik ngabogaan hiji tanaga jero anu kawilang rohaka. Sigana tanaga jero 100 nini centring masih unggul tanaga Jang Sidik. Sedeng tanaga jero anu aya di nini centring anu ampir tiap poe dikumpulkeun sakitu lilana, kitu ge lamun bener-bener ngumpulkeunana. Bisa kabayangkeun kumaha rohakana tanaga jero anu nyayang dina awak Jang Sidik. Sok sanajan kitu Jang Sidik anu teu inget di bumi alam masih ngalempreh kapiuhan. Teu sadar kana kaayaan dirina anu geus ngabogaan tanaga anu luar biasa anu kawilang sakitu rohakana. Bray Jang Sidik beunta inget deui kana kaayaan dirina. Kasampak dirina geus digugulung diriung-riung diceungceurikan ku indung gorila. Anu nyangka Jang Sidik geus teu aya di kieuna. Sabab nalika guha karasa ngarieg jeung kadenge saperti sora guludug ti jero guha, indung gorila jeung balad-baladna monyet muru ka jero guha. Kasampak Jang Sidik keur ngagoler kapiuhan, bari eta guha mulek pinuh ku haseup bodas anu bau hangit. Bari Jang Sidik teu empes-empes teu walakaya. Jeung aneh deui, dua pakarang anu tadina ngempur hurung teh ayeuna mah pareum. Lir pakarang biasa, meureun eta kakuatan dua pakarang geus pindah kana awakna Jang Sidik. Atuh barang indung gorila asup ka jero guha, poek we nu aya kawas biasa di jero guha. Kuniang Jang Sidik hudang bari rucang-riceng, aneh manehna keur digugulung ku indung kukutna. Barang ningali Jang Sidik hudang deui, ger we surak eta monyet-monyet teh mun jelema mah bungah ningali dundunganana teu kuat kieu. Kitu deui indung gorila teu sirikna Jang Sidik diciuman bakat ku atoh. Sanggeusna leler tina kareuwas, Jang Sidik inget kana dua pakarang tuluy rarat-reret breh dua pakarang ngagoler teu jauh ti manehna. Tuluy dirawatan diasup-asupkeun deui kana wadahna. Sep disesepkeun di hiji rohangan dina hiji liang batu nu batu rumah moal nyahoeun. Saperti anu direncanakeun kamari, rebun-rebun keneh Jang Sidik jeung dua monyet arinit ti eta wewengkon. Sabada bebeja heula pamitan ka gorila. Salila di perjalanan Jang Sidik ngarasa heran awakna asa leuwih hampang jeung dina sakuliah puseur udelna siga aya hawa susurungkuyan kawas baheula nu pernah kaalaman, tapi ieu mah asa leuwih rongkah. Jen nangtung bari kerung tuluy bebeja ka si Akung jeung si Enek. Manehna rek istirahat heula. Gek diuk sila tuluy peureum, maksudna rek ngadalikeun hawa anu pasurung-surung dina jero awakna. Kulantaran geus aya dadasar tina pituduh kitab teh, Jang Sidik bisa netelakeun yen aya dua hawa anu liar anu perlu ditalukeun tur diurus sangkan manfaat keur dirina. Lila oge Jang Sidik nalukeun eta hawa anu kacida kuatna. Tapi ari leukeun mah akhirna eta dua kakuatan bisa diatur tur teu ngabahayakeun dirina. Mitra kaum dangu, aneh awak Jang Sidik anu keur sila menekung bijil haseup ipis meh teu katingali mulen awakna. Siga aya dina jero balon bari panona peureum siga anu sare tibra. Siga pasrah sumerah ka Zat anu Maha Suci katingali dina renghapna. Ngan dina taarna renung kesang kawas cicing di tempat anu panas. Kanu tos uninga kana lalakona Jang Hasan anu sami ngagaduhan elmu nu dilingkung ku lapisan haseup ipis siga balon. Tangtos emut kumaha dahsyatna eta elmu anu bisa ngabalikeun teunggelan musuh mangpuluh-puluh kali lipat. Saeutik-saeutik awaknya Jang Sidik naik kawas aya anu metot
ti awang-awang bari anger cicing panceg. Ser beki luhur ngaluhuran tatangkalan aya di dinya. Malah tangkal kalapa anu sakitu luhurna masih luhur awakna Jang Sidik. Ningali Jang Sidik anu ngapung eta dua monyet si Akung jeung si Nek meuni molotot heraneun bari gegetret cekrah-cekroh tangga tuluy sarujud siga jelema keur salat. Jang Sidik ngarasa geus waktuna eureun tina latihan, karasa angin asa leuwih tarik nembrag kana awakna. Berai beunta gebeg manehna bet geus aya di luhur anu kawilang lungkawingna. Otomatis tanaga jerona sakedapan nyiles bakat kurewas. Koleang, kedebut, murag, nyuruwuk murutaneuh anu kacida cepetna. Seak ngan kasadaranana harita geus pulih deui ngan sakilat Jang Sidik musurkeun deui konsentrasina. Siet peng ngapung deui ngalayang kawas disangap pelentung ka luhur deui. Nye Jang Sidik seuri atoh peda geus bisa ngalayang da meureun ari sifat budak nama tetep dina mangsa umur sakitu resep keneh kaulinan jeung resep nyoba-nyoba. Tungtungna Jang Sidik siga anu main alung boyong, sakapeung nyirerot jep jempling, sakapeung ngajelepung naik siga anu dialungkeun barakatak seuri ngahaha. Lamun seug ngajelepung ka luhur meuni rame sorangan bari emprak. Cihuy. Cenah bari ngabarakatak salepung ka luhur deui sigana lamun aya anu nempokeun pasti nyangka anak jin anu keur ulin alung boyong. Kitu jeung kitu we abong budak keneh. Kulantaran bakat yang ku resep manehna poho hanap teuing waktu keur turun. Bek meneran pisan kana bujur si Akung anu keur sujud. Ari bek cenah aya sora tina bujur si Akung. Peledak meuni meles bau jengkol. Sigana si Akung tas murak jengkol da dina leungeunna masih kaciri ngeupel jengkol ngora. Nya puguh atuh Jang Sidik mani reuwas bujurna padu jeung bujur si Akung, tapi teu lila barakatak seuri bari nungkup irung. Ceuk si Nek kitu nate bari habek najong bujur si Akung anu masih keneh sujud. Bru rubuh nyangkere we ngarasakeun beuteungna rada ngemplong. Kiceup weh. Mitra kaum dangu geus kitu mah Jang Sidik sabalad-balad neruskeun lalampahanana. Sigana Jang Sidik leumpang nyasar. Lain kalemurna baheula bubuhan basa harita leumpang sakaparan-paran lir ibarat nuturkeun inung suku. Nu antukna sasab lain ka kampung Tunagan, tapi ka daerah pasisian kota Garut. Bet mengkol ka beulah kulon. Jang Sidik teu sadar yen manehna geus asup ka daerah anu ceuk urang dinya masih keneh sanget. Ceuk beja sok aya sora-sora aneh. Sakapeung mun kawenehan dina waktu peuting komo malam Jumaah mah sok aya sora awewe anu ceurik ngabangingik. Sakapeung sok kadenge sora gamelan kumplit jeung goongna. Maninger sora sinden ka angin-angin malah mun malam Jumaah kliwon mah sok tepi ka wanci subuh. Mitra kaum dangu ku urang dinya ku para sesepuh jeung para pemuda kaasup barudak ngora kungsi disusul hayang apal palebah mana eta sora gamelan teh. Tapi beki deket ka eta wongkon sora gamelan kalah asa beki jauh nu antukna les we taya kadenge sora naon-naon. Iwati sora-sora sato leuweung anu sok liar ti peuting. Nya baralik deui we bari teu apal ti mana eta sora gamelan datangna. Ti harita eta wewengkon carang kasaba ku jalma, dasar yeuneuun ku carita aya kampung jurig, malah cenah aya leuwina anu katelah leuwih jurig. Tapi Jang Sidik jeung dua sobatna nyata monyet
geus kapalang asup. Lah kumaha engke we cenah. Tiluan ting alasruk mapai-mapai jalan satapak sakapung guguntayangan dina dahan kana dahan. Bari neangan kadaharan nu aya di eta leuweung. Jog anyog ka hiji gunung anu ceuk pituduh urang dinya mah katelah Gunung Papandayan. Sok sanajan hawana mimiti tiris jang sidik ngarasa awakna rariged. Jeung waktu salat lohor bet hayang mandi asa kabeneran breh katingali hiji leuwih anu herang. Teu diengkekeun deui porosot-porosot bajuna di laanan. Kecebur mandi kokojayan dina leuwih. Lep teuleum. Ari si Akung jeung si Enek mah jongjon we dina dahan atoh guguntayangan neangan kahakanan. Pucung hul kaluhur deui kujang sidik karasa awakna manis seger. Bubuhan cai asli cai gunung. Kitu jeung kitu we siga anu betah pisan. Barang pucung hul deui kadenge aya sora anu seuri. Gebeg jang sidik reuah sabab ngadenge sora budak awewe seuri. Kareret budak awewe umur 5 tahunan seuri ngahihi bari ngacung-ngacungkeun baju jang sidik anu tadi dituna di sisi leuwih. Ngaheureuyan merenjang ti ditu nama ieu teh. Cenah bari nungkup baham. Jang sidik kacida amekna mireungeuh bajuna dicacakal ku eta budak awewe. Hei, eta baju kuring ulah dikitu-kitu. Cik jang sidik mani nyereng. Bari tuluy muru ka palebah budak awewe. Jung nangtung tuluy muru nyamperkeun rek ngajewang bajuna. Teu sadar yen jang sidik keur bubulucun keneh. Nyapuguh atuh eta budak awewe meuli buncelik. Nempo jang sidik muru ka manehna bari teu make nanaon. Nyai, kadiekeun eta baju. Cik jang sidik bari leungeunna ngarongkong rek ngajewang baju. Hei, dasar cenihin. Si gelos ya. Hei, ulah ka dieu. Cik Nyimas Cendani bari meungpeun sarang ningali jang sidik anu bubulucun. Jang sidik kakara sadar yen manehna bubulucun ngan kedeprek we diuk nagog semu eraeun. Bakat kureuwas meureun Nyimas Cendani ngan durug-dug lumpat bari mawa baju jang sidik. Celeng-celeng jojorelatan ngaliwatan sababaraha tangkal. Bari gegerewekan. Nini, tulung. Cenah, bari teu eureun-eureun gegerewekan. Ari jang sidik kacida kaget era jeung keukeuh komo barang ningali bajuna dibawa ku eta budak awewe. Oh, maneh teh anak jurignya. Cik jang sidik ngomong sorangan. Aya naon Ani enceun ini anu bandel? Cik hiji sora sing horeng nini centring. Geus ngabelega nempo incuna siga manggih kasieun. Nempo incuna gegerewekan lumpat ti paparetot. Gabrug ngagabrugan ini centring bari carinakdak rek ceurik. Ku sinini Nyimas Cendani diusapan bangun anu deudeuh. Aya naon Ani eta lumpat manis siga diudag-udag ku juri gitu. Nini centring nanya deui bangun nu kaget tara-tara ti sasari incuna anu wanian tepi ka lumpat sakalumpat lampet. Darak-dak we dicaritakeun yen manehna geus ngaheureuyan budak lalaki anu keur mani di leuwih jurig. Tamat Nyimas Cendani ngadongeng, Nini centring seuri maningah kai malah nepi ka aniprek. Ani nu matak ulang ngaheureuyan lalaki kumaha lamun engke nyusul bajuna eta meureun ayeuna bubulucun. Nyimas Cendani ngahuleng oge ras eta budak lalaki teh bajuna dibawa ku manehna. Kumaha atuh Nini? Ani jadi karunya. Cenah bari kerung. Nu matak oge. Hayu urang teh hangan. Manya cenah bubulucun mah. Aya wae Ani mah kumaha lamun bogoheun ka Ani. Cek sinini bari seri leutik. Nyimas Cendani semu era meuni beureum beungeutna dijangjaluhkeun ka jang sidik teh. Nini mah Ani mah alit kene atuh Nini. Cek Nyimas Cendani bari ngeluk era.
Sinini ngahehe nempo incuna bangun anu era teh. Mitra kaum dangu, ari Jang Sidik buru-buru ngageroan si Akung jeung si Enek anu rada jauh tidinya. Biasa lamun ngageroan teh mun rada jauh sok ngahuit. Malah indung gorila geus apaleun lamun aya sora huitan teh eta sora anakna ngageroan. Lamun ngageroan gorila sok rada tarik jeung manjang 2 kali 2 kali. Malah sawareh monyet-monyet ge sakapeung sok nyalampeurkeun lamun sekali-kali ngahuitna. Katut si Akung jeung si Enek sok daratang. Jeleg si Akung monyet anu panggedena geus meneko. Mun urang mah nanya kunaon bajuna teh dipake kitu meureun. Ku Jang Sidik dibejakeun yen aya budak awewe anu maling bajuna. Teu lila si Enek datang bari mawa buntelan terus dibikeun ka Jang Sidik. Rap make baju deui anu anyar da basa ini teh Jang Sidik mawa baju 3 setel. Sarua warna bajuna bodas-bodas katut calanana. Geus beres mah dekul Jang Sidik salat lohor ditema ku wiridan jeung amalan anu aya dina eta kitab Amalan Para Sahabat. Sakapeung mah mun Jang Sidik salat teh eta 2 monyet sok nurutan. Mun ruku milu ruku, mun sujud milu sujud, ngan palbah wiridan tara milu da siga anu kesel. Ku Jang Sidik tara digeunggeureukkeun sok diantep we sadaekna. Sabot keur wiridan geleger aya sora ti kajauhan sada sora 2 kakuatan tanaga jero diadu. Gebeg Jang Sidik ngagebeg. Geus pasti aya anu tarung teu jauh ti tempat eta. Jorelat Jang Sidik melesat ngadeuketan ka datangna eta sora. Bari ngagunakeun elmu anu tadi anu bisa ngapung ngawang-ngawang. Siet sele. Suku Jang Sidik napak dina dahan tangkal anu gomplok ku daun bari teu ngaluarkeun sora. Katingali ku manehna 4 urang pahareup-hareup bari masih keneh katingali taneuh anu nyeblok bari ngebul keneh. Urut tadi patelak 2 kakuatan tanaga jero. 2 urang siga ponggawa kerajaan yang hareupan 2 lalaki anu bosongot hideung. Budi amprotan kulitna hideung. Dina cangkengna nyolegreng bedog. Awakna buligir. Dadana rubak. Baruluan matak gila. Make calana pangsi hideung. Pok salah saurang ngomong, "Kidemang, letah mah titulangan, sok sanajan ngomong kitu kieu ge, aing teu percaya kana omongan sia Kidemang. Bukti geus nyata, si Cengpu modar ku halatan pakarang ti Karajaan Jayagiri, jeung tatuna moal salah tina teungeulan sia. Sok rek kumaha deui alasan sia, geus pasti 2 kitab geus digubug ku sia. Rek dibikeun moal eta kitab." Cik eta jelema anu jangkung gede sosorongot eueuh pisan hormatna ka eta ponggawa raja. "Hei, Ki Dadung Awuk, kuring geus nyarita sabenerna. Eta kitab eueuh dina diri si Cengpu. Nu maca ku kami di beresan oge. Malah kami aya dugaan sinini centring anu geus hasil mawa eta 2 kitab. Sabab samemeh kami ngalehkeun si Cengpu geus aya tatu siga urut jarum sinini centring. Rek percaya rek henteu kumaha sia. Sok rek kumaha?" Cik Demang Wira sarua hohoak. "Alah, montong loba catur Ki Adi berezan tah si Demang tukang korup teh." Cik jelema anu hiji deui kituna teh siga anu kakereket nahan nafsuna anu ngagedur. Serog baturna Ki Demang maju 2 lengkah bari siap sayaga masang kuda-kuda anu panceg pisan. Bari kaciri ieu mah cigana mode ulin silat Cimande. Jang Sidik sabenerna mah manehna paling ijid lamun aya jelema geus silih arah pati.
Sabisa-bisa mah hayang nyegah eta kalakuan, tapi kumaha carana? Geus kitu mah kapikir ku manehna, yen opat jalma anu keur tarung teh kudu sagancangna dibereskeun. Ngan sajorelat Ki Dadung Awuk diserang make kakuatan tanaga jero anu mangrupakeun haseup bodas, anu ipis neumrag awakna Ki Dadung Awuk bari anu kacida rohakana. Ngan kubrag awak Ki Dadung Awuk rubuh tuluy les kapiuhan. Mitra kaum dangu geus kitu majang sidik ngan sajorelat ngiles teuing ka mana. Ki Demang saukur coloho ka Bandungan ieu kajadian. Manehanana ngarasa hanyelu pisan teu bisa nahan jalma anu tadi ngajorelat. Geus katingali wawasena anu kacida pisan dipika butuh ku manehanana. Tapi pangna manehna aya di dinya ge geusan maluruh tokoh-tokoh anu sakira-kira bisa diajak babarengan keur ngayakeun gempuran ka kerajaan Jayagiri. Katurug-turug manehna nyaho pisan kaayaan karaton anu keur kalengitan mustika anu bisa ngangkat manehna jadi raja di Jayagiri. Ki Demang ngahuleng miraga menang bari gogodeg geras kajadian bieu maningan sajorelat manehna kalengitan hiji tokoh anu kacida pentingna. Sabot kitu teu lila Ki Dadung Awuk sadar tina kapiuhanana, tilu disampeurkeun ku Demang bari pok nyarita. Ki Dadung, sabarna kula ngarasa hanyelu ku kaayaan samodel kieu. Satadina kuring rek ngajak Ki Dadung jeung Ki Badung sangkan biluk ka kula. Urang babarengan merangan Sang Prabu Jayagiri anu geus katingali ayeuna mah taya huntuan. Lir macan ompong. Mun Ki Dadung jeung Ki Badung rek paheyeuk-heyeuk leungeun urang gempur kerajaan Jayagiri. Meureun kula moal hararese mere anjeun jabatan naon anu dupi kahayang ku Ki Dadung jeung Ki Badung. Kumaha daek teu bebarengan bajuang keur kapentingan kelompok anjeun jeung kapentingan kerajaan. Ki Demang nanya sugan we cenah daekeun milu mantuan engke dina waktuna aya bancang pakewuh. Ki Dadung Awuk boro-boro bisa ngajawab pan manehna teh bieu diserang ku hiji budak sakti. Nutacan nyaho saha-sahana. Manehna ngan saukur bisa ngicep bari melong ka Ki Demang. Asal nama Ki Demang amak yan Ki Dadung teu ngomong sakecap-kecap acan. Sakitu manehna mere tawaran anu kacida matak pika bitaeunana. Tapi ras inget yan Ki Dadung keuna ku serangan ku jalma anu ngan sajorelat teh tadi, gancang Ki Demang nyasar awakna Ki Dadung, maksud rek ngubaran. Tapi sakitu digulang gaper Ki Dadung tetap teu cager. Kitu we ngan ukur ngarengkol. Leng Ki Demang ngahuleng, aneh. Pan manehna ge salah sahiji jalma anu kawentar bisa ngubaran lamun musuh geus teu walakaya. Tapi kakara ayeuna manehna teu bisa ngungkulan panyakit nu aya dina awakna Ki Dadung Awuk. Balukar tina serangan jalma anu ngan sajorelat tadi. Keur ngahuleng kitu ngong aya hiji sora anu datang ti jauhna make tanaga jero. Nu ngadengena ngan ukur Ki Demang wungkul. Ki Demang, Ki Dadung Awuk mah moal naon-naon kaget cager sorangan. Keun we antep, wan ci asar ge insyaallah cager deui. Ceuk eta sora mani jelas kadengena ku Ki Demang. Geus kitu mah Ki Demang nitah baladna sangkan minahkeun Ki Badung dihijikeun jeung Ki Dadung Awuk. Pok ngomong deui. Ki Dadung Awuk hampura kula teu bisa nulungan. Sabab kula kakara manggihan tatu samodel kieu. Elmu kula can manjing ngan bisi Ki Dadung rek nampa pangajak kula anu tadi dicaritakeun. Datang we ka karaton pasti kuring narima. Ceukna kitu teh leos we ngajak indit ka baladna. Waktosna mitra baraya cag sidik budak ajaib sari kalima urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah urang teraskeun ka seri anu salajengna. Hatur sewu nuhun, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com